Mabuk ah. Wah, malah orang kan lelaki. Nah, emang kunaon laki? Ayeuna lamun awewe miki bader miki loba duit. Terus? Ya lamun lelaki mah miki bader miki balangsak. Iya. Malah mabok. Mahal. Mal. Ayo mak. Bang. Hah? Ajarin bahasa Sunda dong. Gua nggak enak. Oh, ini kalau mau ngelewat bahasa Sundanya apa? Kalau mau ngelewat ada orang. Mong nah. Cet belum gitu. Motor kayak kuncinya itu. Sepi ya nih jelema. Waduh. Si arek naon? Pak, iya. Ngaca, iya arek ngalah. Pura-pura wae sia. Si arek maling ya. Ngalah iya ibu irung. Abang motor. Pak, aya kuncina si arek maling sia. Kang, serius nanya ya. Kunaon awewe ayeuna loba nu jadi randa ketimbang baturan lalaki nu keur berproses. Oh nyaman yang jadi randa tuh. Batur geda mikir. Jadi randa mah ya sajamna gope. Full time 1.200.000 daripada ngabaturan nu berproses eueuh duitan. Pantesan di aing loba awewe nu hayang jadi randa tuh. Nya heueuh. Sajam gope. Lamun 24 berarti ya 1.200.000 24 jam. 1.200.000 goblok. Mending jadi randa aing ya. Ya, Si arek jadi randa. jadi randa. Tolol. Anjir ngararope euy, miluan. Ngopi. Kopi, Pok. Besok. Ngena euy anjing kopina. Kopi, Pok. Kopi. Nah, anjing kopina. Nah ya. Kopi, Pok, kopi. Beakung tuh goblok sih. Yang mulai gampang lah. Gua ke beakung tuh. Kopi, Pok, kopi. Bang, dokter hewan di mana sih? Dokter hewan. Ya, dokter hewan. Ada kieu naon kucing ring. Nah, dokter hewan aya ge, dokter spesialis hewan. Oh, maksudnya eta. Maksudnya dokter spesialis hewan kan. Loh, Kalau digeger mun ya dokter hewan mah. sudah diperiksa ku sapi. Ini JBW tah. Ndakna tah. Mun Kang. Ngopi.